Halo guys, tong hilapnya. Nama aing host alias Buntal. Tong hilap subrek dan TV. Tonton terus. Oke. Buntal, ay siya, molor bae. Aing grab na pagawean siya ka dito. Aing capek urusan siya. Dilotik sampai ka gede siya. Ngahaliwkeun aing bae siya. Geus gede siya nganggur bae, lain gerangan pagawean ka dito siya. Mana we? Tak itu ngomong congor bejat. Ngomong congor bejat. Biasa be. Pakai tajat. Ay siya kalau kau mak aing siya. Beda Kamu siya ka dito. Ngecoy aing ngana terus ngimpiin aing. Lihat kablek karo ko hayang ya. Ngajadung. Ya, kemana sih ya? Beli gula, Lu pulang kemana? ke material. Warung lah, Biasa beta congor sih ya. dicongor-congor aing. Dia belikan. Lah, kayak duit eueuh gula eueuh ku sia. Ya. Oh, sak mentek beli gula. Lumayan udah gocek. Abang anak dia ambil bayar sana ya. Mau bikin gula kuain. Bikin rokok lumayan nongkrong di warung. Mantap. Ya si Mutia, kemana sih beli gula? Keharap lain beli gula nak. A few moments later. Neng, gula na mana? Oh, je tadi kapang si Abuntal duit na dicokot. Si Abuntal jandok melikeun cenah gulana. Sia mah percaya kasih Buntal. Si Buntal Badung gitu. Ya. Karena duit eueuh, gula eueuh. Si bangor sih tamah. Mak, rokok. Boga duit situ beli rokok. Pas Lama. boga duit bae be, siap beli rokok. Bau gampang tuh jual lapangan tuh dok. Lapangan batu dijual. Nong torong batu siap. Lapangan batu dijual. Biasa deh mata congor mak. Apa naon? Rokok merah mak. Rokok merah siap. Bohong mau dibayar kena. Hutang mereka aing siap. Ini nama bayar tuh. Udah, rokok naon? Orang susah lewat, kemana sih Buntal? Kepo ya, anyau aing urusan aing bae. Terus amat tak congor sia. Pada sia telah janda telah laku. Terus kumaha tah hutang dibayar moal? Tenang be kagak dibayar ku aing, nangguan lapangan laku heula. Astagfirullah, orang susah lebat yang ngahayal. Di mana Mas ya? Ah itu di kandang. Emang Masnya kebo di kandang? Mana, Bo? Geus lah aing ngobrolnya sia mah. Sorojang begona. Ngomong naon sih ya? Dak. Tambo ya ini skill. Kemana ya? Ayah mau anak kemana bu? Tambo, usap itu ya lah. Jam. Ada sih. Naon sih? Coba beli ke usap. Gak beli di mana? Boro-boro jeung beli usap, bedah kayak teka beli. Pangker penting aya duda beul ngarangannya geus sia. He,
eta congol bisa ngaledek be ka aing. Mana ngor. Asal aing boga ya duit. Aduh duitnya. Udah sama goceng-gocengna aku heset. Aduh, ngelepet. Tadi be, saya udah kudu minta ka aing adi boga mah. Pan aing mah tadi gitu minta duit sia. Tah melikeun doang usep. Pan sama bolot celina. Heuh, buntal, meuli usep na ka mana? Tuh, kajolpot. Ih, bego. Mak, si buntal boga duit di mana eta? Jakarta teh tah meulikeun usep. Kada ke duit nak. Kok dipenta? Tadi ada sia titah meuli gula dipentak si buntal. Mut, kumahanya supaya orang bisa balas dendam ka si buntal. Teu nyaho aing ge kumaha? Kumaha nya? Coba, neng ide. Supaya puas balas dendam lah. Heeh, bener. Neng ya, udah meuli gula. Ulah dibelikeun ulah dibere deui sia duit ka si buntal. Ih, nitahan aing bae, Mak. Atuh neuk nitah saha deui tuh sia. Kade ge. A few moments later. Hei, jalan. Mak, nah si sia bukan Yo, mana? Teh, kumaha geus menang ide can? Mendingan orang seplok bae Bayu ke cai. Si naon, cai paciringan tah. Los. Yuk. Ayo. Gara-gara si janda koplok pojol aing yang sol sabelah ya surungkeun insyaallah Gusti kerajaan umurnya. Malah aku dibales si janda kowe kapang geus ya. Balik aing tambuh teh dia. Nyari pojol aing lah. Sia katulah ti indung doraka ti indung sia. Sia teh badung kalawan ka indung mah sia. Dede yo kabohongan aing bae. Bagong luang. Kabeh sarong plok. Aing salah naon udah dibanjur aing goblok doangan. Majeng anak suruhana songkol mah. Goblok tuh. Satu hari kemudian. Jadi orang sukses mati ya. Ai sia nu ka mana suki-suki rapi kitu. Ngantor lama, fokus keren kieu. Iya. Mak, langsung ka jancan. Bora-bora kae jo. Duit ka gableng. Bapak sia teh balik tuh ngiriman. Nyadong mana bapak sia mah? Anan dong. Mak, coba jangan nih. Sakalian sekalian jeung kejona. Yang kae jo sia ngariung ka ditu sia. Ada yang di mana, Mak? Bulan sapar kieu. Nu hajat eueuh, nu modal eueuh. Ginadean ka mana be sia ka ditu? Emang aing ucing. Gua kolot. Judes na kabedadina. Ai sia ngomong naon sia? Doa ka sia ka indung. Teu bersyukur sia di urusan ku aing ti leutik sampai ka gede sia. Ada gelap motor. Hai, sia buntal, panghian amat disukain ke mana? Ngantor lain dempok le. Kaya, rumah bangsat bae di ngantor-ngantor. Terus lo ngomong sih ya. Besok jadi. Kok lain. Buntal. Buntal. Ayo ngusap. Nah, si sia. Kajakan anak aing usap bae, kajakan teu bae sia kana aing sia.
bener siya. Anak kain gitu mas jubag siya ngajakan to bener baik siya ngajakan usap baik siya. Babur siya kan itu. Wala ngajakan anak kain usap baik siya. Anak kain usap bener siya. Aduh. Teu mah teu anak congor na boros kabeh. Aing kunaon di banjur. Salah naon aing? Tolong. Aha. Lumayan ya, tiris. Salos bodo amat. Daripada gering aing. Waduh. Cangkangna doang. Mana eusina ieu? Bodo amat. Duh, kesel amatnya. Kemana si Buntal? Yur, aing nanti tadi. Sapoe teka panggil si eta. Asal ngitwit gope aing. Nah, semua jauh, paling gede cai. Lalu kemana berikut baik? Bancet. Iya bang keluk nama. Tol tangan tadi kau ngarese. Bang Keluk kayu. Iya, kelapa. Bang Keluk. Oh. Aisyah kemana bae Buntal? Pilok ka Tenjo. Jauh amat ke Tenjo. Sekalian ke Arab. Kayak ngomong kabar-kabar dia. Biasa be, mang. Kel. Nah, Sibuk aing kel tarawulin nama. Kuman piring mah kumae. sisa kembahan piring gitu. Heeh. Ketesan banget sih karadak. Emang aing di Burseeng. Alah. Banget sih mah pas libur seeng. Tilur leutik handap kebuk. Teu beda orang yang hadar bangkong. Mana Kong? Biasa bae teu congor sia. Daripada banget sia, doang bebuduk. Ada bisa ka batur sia. Geus sih mah jalauk teu beberangan. Baru. Terus ayo tuh mabur, ada ngecongor sia lieur aing. Parak sia, bagong. Awas aing sana. Goblok. Udah, tembok. Ya, pun bumi ku jara rapet ya. Caangan tapi tetep bae japet ya. Bumi teh gerak panen nih pun para rontet baenya. Rontet teh jeung kontet ke bumi. Masya Allah, pamajikan hanggera naik haji. Bumi kontet bae. Iraha bawa panen. Topi di murag bae nah. Aduh. Masya Allah ya. Aduh. Kontet duit. Bang. Pamajikan anak haji. Heeh. Gampang Bang, ayo coba duit mah. Naik getek be, mang. Insya Allah ge. Aju datang. Nyusep goblok. Goblok. Saya ingat aing. Saha ge nya? Saha kergenya? Mumaraling tunun aing teh ah. Bancet. Si Ramatuk tuh waras ya. Oh, tanya caplak tuh kebun hui, pamajikan anak haji. Mang kunaon? Pamajikan anak haji. Nangguan kebunna panen heula, bukusan kebunna geus jadi tutut. Bisa lah jual di tanah-tanah. Mau jeung imana meureun? Balik be jadi Haji Fatimah. Kan terima. Ajo tepat jeung imah maksudna. Oh, cuek.
Buntal. Jangan orang jadi mikiran si Ramat tuh. Nya. Kasih matuk. Coba teh ngahayal. Hayal luhur tuh kos langit. Sabar gulu dong mau darah urusan. Mana tuh? Kasih bae dulu sia. Goblok. Benar satu aing. Sama di mana yang kundun aingnya. Nah, si kunyuk ngajak tah. Terus bangsa tah ngajak. Sarua saduana ge. Beda me. Hayang aing mah damai-damai. Maksud saya kumaha? Hayang aing ala kabeh. Goblok. Tuh kan. Polar tuh kata. Lumayan isuknya lah. Aduh. Tuh, ngomong aing lapar betul ya. Geus kena balik sia. Heeh. Di tangan Mas ya. Main Mesin cakar sia. Kita main cokot bejat tuh. Heh, makanya. Dah. Mak, kayak asak can. Ay siya, kajo deui. Lapar mak, hangun dahar. Kakadang. Selamat. Pot kayak bege, keburu lapar ya betul. Masak ku sia. Lu balik nak, beres. Emang kami piit. Menang sia mah pit. Tak tulin lagi di dinya ta. Betung sia. Tuh ya.